Are, saya lah cacing teh, wali paraban Jepang aing beren. Jika mang odang itu teh, berkedah. Anjing saha deh menimpuk aing saruas Mang odang. ye sugan teh jurig jarian anjing sia geuna di Ganteng-ganteng kieu disebut jurig jarian. atuh sia mah make ngeruas aing segala nimpuk Mang odang keur naon teh dieu? tas marab lah aing teh cara rape kieu lah Dibange marab lauk capek Mang odang mah. tingali atuh si teh kolam aing sabaraha hiji Oh beda ari juragan empang mah. sia tas naon eta momoa ember sagala Yo geus ngalah cacing jeung parab cupang mah. cacing kalung we mah gararede kitu cipangna Ya beda deui atuh eta mah. Paeh kadaru. geus ayeuna mah diuk heula lah diuk heula aya nyarita lah buru diuk Nyarita naon Mang odang? ye kamari teh geuningan cupang nu leungit di maneh Kusaha eta teh? si Opik eta teh pugu Goblok budak teh ku aing ke bebeja ku aing ke bapana lah. Setelah pasantrenkeun ke Banten juga lah. Bang. halus lah kitu mah bener lah jelema teh Heeh. Geus Mang odang ge aing mau bebenangan ningala cacing teh ye rek marab cupang. heuh atuh si teh make cacing kalung cek aing ge Beda deui eta mah paeh aya ge cupang ah. kan bae atuh digoreng beureun paeh mah Geus atuh mah ah lila aing ngobrol wae mah ah. Kayak lah nya. sok Sugan atuh bebenangan ya. Nih, buka duit teh. Boga beli, rek naonnya? Ngopi ah. Aya si Robi jeung si Deling teh. Lagi nu kamari. Duh, es amet beli. Kawar-kawar juga lagi hutang ya. Oh, cikan abi. Kemana, Met? Mana ada 20.000 teh? Itu boga. Dera wae, Neng. Nuhun, A. Ready rencangan? Tekedah. Aduh, dadah teuing. Mana 20.000 teh? Kamarana cenah. Mang ini mang, kemana? Ada tadinya, ayo naik. Coba dibetut. Mang ya nya, kewa ongkosna mana? Kak Abi mah ngiring. Kapan urang mau ojek ngaranna ojek. Ayo ojek gua dibayar, Bu. Paraha tuh mah. 20.000. Buru bayar ye ngojek deui tuh aya penumpang. Tah, Nuhun nya. siap. Pur, nasi ada ngopi. Pasti eta mah kieu. Komo kopi hitam mah. Anu ditahkeun aing euy atuh. Nyata bingung nama eta lah buat ditahkeun. Beu, Ling. Ka dieu maneh? Mang. Mang. Ya bola kan dia. Naik teh pamelikan kopi. Mana duit sama? Kayak duit maneh heula, kayak digentian. Ya, buka duit pisan. Wah, piraku. Iya, aslina mang, orang tuh buka duit, mana orang ditagih. Tagih hutang. Usaha si Amet, Bang. Eta maneh senda buka atuh. Teu sopan pisan teh ngaran. Lan. Enten mang atuh.
double lock sih ieu na ah. Pik, kade pik. Sakadeng. Nampak? Sok cali kala kade. Kamari kayak budak duaan dengan opi ka dieu. Pas ku bapak disamperkeun keluar tengah kalabur emangna aya naon sih pik? Oh, kamari teh barudak teh rek malak opik. Tapi opik sieun, nyantos opik ka bumi bapak. Nah, wawani anak eta barudak teh malak budak aing. Ku aing lamun amprok dilaporkeun ka indung bapana tah diwarah nu bener. Langsung we Pak wajakeun kolotna. Emang lu kamari teh anak saha pik? Eta Pak anak namang Nana jeung Mang Hasim. Oh, anak si Nana jeung si Hasim. Nyanggeus pik ku bapak ayeuna keneh disampeurkeun. Kade pik di imah. Nya. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, akan ku sia Robi daling geuleuh aing lagi ah. Penjuh teh aya dari ieu. Aing kabeneran teu kudu neangan ka imahna. Woi, Cuk, arek ka mana mah buru-buru kitu? Oh, gua arek ka dieu. Cuk dia rek naon? Bae bilah. Can beda keun kamari masalah orang jeung si Opik. Beneran maneh kir geus jeung pejuh duaan ieu. Aya naon gitu, Cuk? Goblok tah budak duaan ieu kamari majak budak aing si Opik. Majak kumaha, Cuk? Tadi si Opik di imah ngomong dipajak cenah tah ku si Deling jeung ku si Opik. Naon mah ge urang mah teh ge majak si Opik. Tuh waduh lah sia. Asli mah teu pajak. Nembal wae ka kolot teh di. Cuk. Urang rek nanya heula ka si Deling jeung ka si Robi. Rek nanya naon deui kur geus puguh pejuh duaan ieu teh salah. Kela. Aing rek nanya heula kebenaran ieu masalah si Opik ka budak duaan ieu ye. Oh. Akhir geus tong sok loba carita aing geus kesel ieu ka budak duaan ieu. Hei. Cuk, ngajedog siangan babacot wae. Aing rek nanya heula ka budak duaan ieu. Sok atuh. Mangga kita aja masuk. Bi, Ling, bener maneh majak si Opik adakna si Ucup. Henteu Mang. Ari terus, eta si Ucup kunaon make ngaradat ka maraneh? Dia mang ieu caritana teh si Opik kamari teh. Ku aing jailan oge barudak teh. Tah wae ka aing budak ge. Kunaon dari mana Apik? Kan ku guru teh sorangan. Ah, teu Mang. Bade mesen di kopi kanggo rencangan abdi tuh di pos. Berhiji kopina? 2 we Mang. 2. Yo, kopi teh. Mantap we. Kopi ngeuna nyiring. Bi, mana kopi mana Pi? Ini bawa ka dieu kopi bareng. Ah, henteu Ling, urang rek balik heula di tah kolot. Nama tuh Pik. Kela. Kopi geus dibayar can ieu. Geus Bi, kalem si Opik mah. Bener. Geus man ku arek balik heula mah. Kamarana dak? Balik heula Mang, geus sore can mandi deh. Kalau meng rada ganteng. Atuh Mang nya. Mulang heula. Kek. Ieu saha naik bayar dah? Mang kan geus dibayar si Opik. Mang tadi geus dibayar sana si Opik. Cenah cek si Opik tadi kumaha naik bayar sakalian jeung si Opik mah. Goblok kebalik. Si Opik ngagangan aing leh. Geus tah we ka mana bil? Rek kamarana sih teh. Teh heula ieu bayar heula atau kamar rantau. Kumaha ieu? Ye, pokoknya mah bayar heula ieu kopi. Teu mawa duit, Mang. Lanjut heula we bisa teu. Aduh Mang, apal aja ge. Pokoknya mah aing teh hayang nyaho, bayar heula ayeuna. Lamun teu dibayar mah aing bisa bangkrut atuh warung. Main boga duit teh dah. Kugu kurang eta boga. Tuh geuning asa Amet Bi. Kurang nih. Amet. Euy, Yuk. aya naon? Teh tiluan wae jiga ban beca.
Mana mau duit tuh, Met? Met pinjam malah tuh. Mau duit mah. Kunaon gitu? Pinjam malah urang. Sabaraha? 20.000 lah. Yang merek kopi tuh. Pek. Tapi bayarnya 25 nya. Siapa? Bayar lah ka dia. Ya. Ya, Mang, bayar kopi. Pas ya. Har. Ulangan, Mang. Pulangan kumaha hari sia. Pan geus nu kamari can dibayar. Tah, gitu Mang caritana teh. Pada kamari kurang nyamper teh. Rek nanyakeun ka si Opik. Ngancieun ku bapakna Mang Ucup. Jadi we urang teh kabur teh jeung si Deling. Tah, cup denge ku sia. Berarti lain budak ieu anu salah. Budak sia anu salah. Aing jadi bingung ieu teh mana nu bener. Kalau tadi teh si Opik teh ngomong dipajak cenah ku si ieu, tak ku si Deling jeung ku si Robi. Mana nu bener aing ngalieur ieu teh da euy. Tah, ayeuna mah kieu cup. Mending teang si Opik teh ka dieu meh puguh. Heuh nya. Nya we satu urang yang si Opik nya. Nah, bro teang. Pik. Opik. Kade jang sakadeng jang. Naon Pak? Kumaha si Robi jeung si Deling teh? Hayu we ayeuna mah ngiluhur jeung bapak. Ka mana Pak? Hayu we hayu. Tah, kur, kir, anak aing teh. Pik, maneh ngomong naon ka papa maneh? Teu Mang, teu ngomong naon? Emang kunaon gitu? Cenah jeung papa maneh dipajak ku si Daling jeung ku si Robi. Ari Opik, apa na ieu mah teh ngomong ka bapak naon, maneh teh dipajak, Opik. Lah kawan dulu siapa, Pik? Oh, semuanya mau Pik. Oh. Jawab sing benar sih Pik. Mohon Pak, leres. Diceraskeun ku si Robi jeung si Deling teh. Ah, cup kadenge ku maneh. Berarti si Opik anu salah, lain barudak duaan ieu anu salah. Ari sia Opik ngan ngerakeun wae ka kolot teh ha. Balik sia. Kala ka mana sia? Terela. Bayar heula tah kopi teh ka barudak nu kamari. Sabaraha atuh kopi kamari teh? 20. 25, Bi. Nu bener sih teh. 20. 25. Nu bener sih teh. 20 Mang. 15 ribuan oke, Wi. Nu bener anu mana atuh ieu teh ye? Tong wae. Kalau kata wae, Pik, mana? Ari si Opik geus Pik tong ngerakeun wae atuh maneh teh. Sabaraha atuh itu nu sabenerna? 20. Ayo buru bayar atuh, lihat. Gaheula atuh aya ngodok heula. Aing deui nu kaluar duit teh lah. Dasar 20 goblok sia. anak mantang teh kos kieu, ye. Geus sia ngerakeun wae, hayo balik. Ah, Bi, pan tadi mah disita beli kopi eueuh duit. Nah, pan ayeuna mah aya. Tah, makanya geus beli kopi ka ditu. Pas kapataneun. Alis sabaraha ini na. Ayo gitu kerang beli kopi. Terus ayo bilang. Atuh Mang, ka warung lah masa kopina. Nah, ayo nih. Mohon ini, Bang. Alhamdulillah sia. Moal. Sia, kalah labur. Obong-obong tadi ngobrol jeung awewe. Ya urang mah kate bisa ngaganggu, nya Bi. Heeh, sia teh met. Sok atuh mana hutang teh dia, Bro. Kumaha, Bi? Bikin mana? Terus kumaha jeung si Saku jeung Sakir? Geus mangke lah. Tenang, sia mau kumangke wae. Ye, kalang ngobrol. Ngoho met. Sugante maneh. Kamari teh sabaraha sih? 25.000, Bi. Tong sok mohokeun lah kana hutang teh. 20 oge lah. Duit lagi aya 20 ya. Nyanggeus kemana lah dieu. Atuh lah. Ya, duitna. Oh, nyanggeus atuh Bi nu nya. Arek kabaturan heula. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Mana kopi teh? Asal lengah teu mau naon. Duitna mah kapake. Kapake kunaon sih teh? Siapa bilang? Iya, Mang. Tadi teh duit teh kapake bayar hutang ka si Amet. Mang, tadi disampaikan pas di warung. Tah yang nyaho aing.
Lain urusan aing. Teu hayang nyaho aing pokona mah kudu aya kopi. Udah teboga duit, Mang. Rek beli kopi na oge kumaha tuh. Bener apa? Embung ah. Mana mah? Rek naon deui ieu teh? Tak pinjem duit. Nu kamari ge teu dibayar goceng deui. Asli namet ayeuna mau kabur-kabur deui. Deui asli kita ge. Deui. Kemana nih tangge deui? Aya naon nih teh? Tah ieu Mang nu maksa maya hutang teh. Oh, iya udah caritakeun ku maneh teh. Heeh Mang. Wah, kabeneran ya. Dia kan duit aing. Duit naon ngunah wae? Yeh, teu apaleun ling. Emang saha tuh di dinya? Aing nu nyakelan di dieu. Naon itu rame kieu? Iya, kir budak teh jelas-jelas. Kunaon gitu? Iya budak teu apaleun. Sakir jeung sakur teh nu nyakelan di dieu. Jelaskeun bi. Ya, jelema kontong duaan ieu teh nu boga wilayah ieu teh. Aing salah tempat cuma. Euy, Geus pikeun duitna daripada Mana ya? di tenggelan ge. Ngaratung udah pola duitna. kan? Yo, maneh lamun hayang aman di dieu mah tong macem-macem. Terus aya nama kieu, kembalikan kopi kayak itu. Buruan. Asal hakeu cara. Kudu lama duitnya tong dibikeun. Mana? Sin 16 take 4 kamera roll. Aduh. Jelong anjing aneh. Ah. Oke. Aduh.